Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Kacaturkeun di kerajaan Pasir Batang, Prabu Tapa Ageng rek mikeun tahta ka putri bungsuna. Sang Prabu mercayakeun Purbasari pikeun mingpin kerajaan. Tos waktosna Bapa turun tahta, pek ayeuna hidup pingpin ieu kerajaan. Mangga Pak, sari sanggem kanggo mingpin ieu kerajaan. Ngadenge kitu, Purbararang si putri Cikal asa kanguhak amarahna teka tahan. Purbararang indit kadukun rek nyingkirkeun Purbasari. Selang tidinya Purbasari diasingkeun ka leuweung usabab kaserang panyakit kulit. Dina hiji waktu Purbasari papanggih jeung lutung anu hayang nginum. Tuluy we si lutung teh dibere nginum Purbasari. Ngarasa karunya kana keayaan Purbasari, lutung akhirna tapa ka dewa sangkan panggieunkeun talaga. Purbasari cager tina panyakitna, aranjeunna tuluy balik ka karajaan. Di kerajaan, Purbararang teu tarima Purbasari cager. Anjeunna tuluy nangtang Purbasari pikeun pakasep-kasep calon caroge. Purbasari nunjuk lutung nu jadi calon carogena. Dirinya lutung tuluy nangtangkeun rupa aslina. Akhirna Purbasari hirup bagja jeung carogena, sedangkan Purbararang menang hukuman tina paripola nu geus dipigaweanana.